lamun aing mah bejaan kabina-bina teuing ka aing teh meuni teu ngabejaan adong kena ka fakir miskin da aing sarua atuh hayang gabung jeung mararane atuh ka aing teh meuni miskol atuh ka aing teh atawa SMS atawa BBM ka aing atawa ngalain ka aing kabina-bina teh atawa ngimpok ka aing da aing ge ayeuna mah alhamdulillah gaul kabina-bina teuing ka aing teh meuni teu ngangap da aing sarua atuh manusia aing teh Geus sedih. lain usaha sedih ada usaha sedih aing teh da aing sarua baheula ka teh mayar aing teh jadi tentara teh asa dieu teh dihargaan kumaha padahal mah teh kamar teh gigireun aing kabina-bina teuing ka aing teh ngabejaan aing teh pan sarua aing teh hayang gabung ka dieu teu baheula nepi ka ieu teh aing teh cita-cita teh hanya di tentara kari-kari ku sia ayeuna aing hubungan jeung hubungan teh diajakan cing atuh sia teh mikir kabina-bina teuing teh aku sakit di mana di sini kabina-bina teuing sia teh ka aing teh atuna sia teh molor teh kabina-bina teuing da poe geus begadang aing mah sanajan cok lemah irama begadang teh da gunanya tapi tetep da aing mah aya gunana nah aing mah begadang na gapleh bae kemana penting bae geus ka dieu oh penteun lamun aing teu sare teh hudangkeun bejaan da sia teh babaturan aing sapapain sama manis teu kawas mah teu kawas maneh teu boga rokok ka aing teh menta teu boga rokok ka aing menta sanajan aing boga sabatang sapotong ewang jeung sia urang kumaha aing ka maneh coba dewasana aing sakongko jeung sia teh inum sainum jeung aing gelas maneh jeung gelas aing teh sarua eta kene kabogoh sia jeung kabogoh aing sarua apa nan aing teh sia teh kabogoh teh sarua aing kahandap sia ka luhur kabina-bina teuing cing atuh sia teh ka aing teh ajakan kali-kali aing diajak ku maneh hayang aing teh diajak ku sia kabina-bina teuing ka aing teh tuh dengekeun ngadukung nepi ka kitu ka aing lain ngadukung anjing jadikan aing dukung di mana sia teh kanyerian geus hampura tadi rusuh tadi menang bejana rusuh heuh pinteun mah ulah nepi ka kitu aya bel akan di kamar aing teh aya bel sia mana bel salah baheula geuning dipencet ku aing lain disadang anu ngajelegur eta nepi ka beak buk sia teh gara-gara bel teh lain goblok aing mah salah sia teh belegu ku aing jadi cepet di bel teh dipencetkeun kitu aing nyambungna teh kana gas 3 kilo aing pencet aing beledung teh pas ku sia aing beledung teh nah kabina-bina teuing ari aing keun ke di ieu nya omatnya dia bajang dulur lah tong kita ulah manggeulana ka mana teh kitu tah lah mana teh sok kitu tah urang manggeulana ka mana teh urang teh padahal mah urang teh babaturan maneh teh baheula maneh asup ka dieu ka tentara jadi tentara teh banyak urang sia teh asup teh baheula maneh jeung aing sakoko sapapait sama maneh sabagia sacilaka aing teh boga dahar ku sia dibere maneh teh boga dahar ku aing dibere urang kumaha aing sok pikir ku sia baheula keur puasa bocor bareng dua anjing sia urang kumaha aing kebela ka sia maneh bocor milu bocor aing salmet ya bener hargaan ka maneh aing kuat oge mata maneh mabok aing mabok maneh salat aing salat maneh imam sarua aing imam saha mabungna di geus bisa teh maka itu sarua me sarua aing jeung maneh sama maneh sama main sama manis tapi nah maneh ka aing sabar hatir bu sama aing teh hayang jeung anu teh gabung aing mah dipoto teh hayang maneh jeung aing teh dipoto aing teh hayang bareng siang dipoto jeung aing mung aing teh hayang mun batu di babaturan selfie duaan cekrek kitu teh duaan aing sia jeung aing beri teh mung naon lain naon si teh mana dipoto teh dina fotona eueuh wae
eta mantul aji aing mah geuleuh ka mana teh kitu tah lah teresep teh lah mana besok mah moal kana wujud lah teresep teh lah semua ledek mana besok ngaledek wae ka urang teh urang iraha ngaledek ka mana iraha asok urang di baheula nepi ka ayeuna cek pernah aing ngaledek ka mana iraha aing ngaledek ka mana malahan mah batuan aing teh ka mana teh nutupan malahan mah mana teh mana goreng ku digoreng ku batur aing mah nutupan mana kuriang saya minta bantuan ini mah Japati ku aing dipanggieun bela sok mana ngabangsa hayam iraha di beja-beja sok sabaheula mana ngabangsa hayam iraha ku aing di beja-beja jadi nyaho eta euy sok baheula sia keur sakola ka babayan sok baheula ku aing di beja-beja teh tapi ka ayeuna aweun nya tapi ka ayeuna aweun apa leutik sia teh ka babayan sok pikir ku sia oh guys tapi nama ini ayah Gusti sugan teh ayah Gusti damang Gusti cager alhamdulillah nah telat ini sebuah blog ya sama binatang ya ka abdi Gusti ningalkeun ya Gusti ningalkeun eta geuleuh na ka mana teh kitu sok ningalkeun lah urang teresep teh lah teresep aing lah gos atuh geus atuh ngomong wae ha ngomong wae karena diberi sungut anjing teh ngomong renah tuh sungut teh panger ngomong siapa bewir aweweun kami teh bewir awewer bewir kapir kumaha aing we bina teuing situ kain teh cawadan lah aing mah tiba tahtir mimiti ayeuna jeung mimiti ayeuna jeung hareup lah geus di mana putus hubungan jeung aing lah geus tong hayang babaturan jeung aing lah aing mah galak ka mana teh sakitu teh lah antar seperti lah gitulah resep gitu teh lah eta bebenyit eta dakwah nepi ka menyerep kitu halus lain dakwah anjing kulutus di mana mas antren sia teh kumaha majar teh dakwah cenah heeh kieu pangna diangkil ku kaula teh aya ngemban pancen ti sang Narendra nya tapi pikir ngajugjug negara wirata bade naon Gusti nyaeta rek bantuan Pandawa dina mangsa Pandawa perang Bratayuda ngalawanan Kurawa oh iya aduh kadieu ada perang nih euy wah ini sia teh mun aing sare teh antep atuh tadi teh sia teh lah kageuleuh ka mana teh kitu teh langsung ngahudangkeun lah aing mah teh sia teh teh bagian ai tadi sama dihudangkeun ada suka teh mah perang nih cek kenal ieu nih perang suka teh dibagi yang perang teh yo jadi tentara mah kudu daek perangna oh ada perang sudah aing teh bisa perang teh lagi aing mah lamun tepok gajihan karena daek ayo perang mah naon aing lah aing mah tah geuleuh teh kitu lah harus perang aing mah lah sok perang wae lah geuleuh teh lah aing mah teh teh lah tahun cawadane wayahna jadi tentara mah wayahna ai tak wayahna lah geuleuh teh lah wayahna orang ini sadaya bejaan sadaya lan obat sabenerna teh ieu teh lain rek perang lain nah ieu mangan saukur kamuflase unggul taktik saukur janiwara unggul sabenerna mah raja teh katali ka pati-pati ka pandang asparagama ku Jiwano anu kakasih Dewi Utari ai Dewi Utari teh nyaeta putrana Prabu Maswapati anu ayeuna kiwari teh geus boga salaki ngaranna Abimanyu anakna Arjuna tah ayeuna teh ayeuna di Wirata gancang teuing tong gajang-gajang teh ulah tengah tilah tak teresepna teh kilah gancang lah teresepna teh lah teh dunungan belegus teh budak-budak teuing tah wayahna di mana kaula geus maling eta di Utari urang balik ke Salaya oke itu Gusti iya nah urusan maling mah tenang atuh jadi perang tah abdi mah resep teh kitu lah sok maling lah di dieu teh lah ayo ini saya mah ayo Salaya asa tak kasih ajik dah hai hayo ayo edet woi murid tingalun woi ayo woi aduh ajik ih Allahu Akbar naon aduh kakara naon si ajik hayo dengarti aing ongkok kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat
ongkok kudunungan tadi dikumpulkan terek badami tapi geus ngumpul di dia teu ngomong teu naon baralik deui ieu teh naon maksud teh ngaheureukeun aing naon teh naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep cek sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teh suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah abina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureun nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lain sodet meureun sia what usik sia hayo kapengkek sora sia sok hayo aya kitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu weh sok sia tah aya anjir weh luar biasa teu kaciri eta gerakan euy tah tah anjir geus kitu urang ditu elmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapintrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we kana siang hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tak ya ayo tuh weh nanti ya tuh weh ini atuh aduh ngeuna euy dek deungeul aing baru kana aing teu ngejahat ka dieu lu tapi kamu dah kitu cerita aduh wait tahan tuh aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung beuti kotok deui jeung alah watak ya kutu wait anjir wat ya aduh iba ter anjir nah sia teh jangan bibir aing we eta lain ditaki sia teh wat ya ter anjing pas kana kacapi pas karet ya ter di dobal kan ya ter well ya ter sak ya ter iya aduh alah alah aduh alah aduh aing mah jeung kedua bibir geus skandal teuing nyeri anjing alah aduh
Anjing. Tuh kejadian spektakuler emang. Naon? Nanti kadele. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun juragan Gatot Kaca oge Bang Oli. Naon? Mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun deungeu ti kajauhan, da teh mah aneh atuh. Ajianana teh deuleu kilat bajra. Saha teh tuh itu satria? Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah tunggulanana atuh teu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalap kana tangkal kai gunana teh berbobot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Babung kira-kira begitu. Oh. Terus, para prajurit anu mawa itu, nu mawa kareta, mararong we kabeh. Cinggeleuneng. Eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah. Gatot Kaca cenah guru na teh eta tanu panjang irungna. Tu itu satria cenah nu diikat guru na teh. Tah ari dieu urang naikeun bandera urang. Kumaha? Silaing jeung dewek urang diadu. Urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen. Supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa. Supaya serap nempo aing ge. Ti kajauhan teh silaing teh ngajoprak api-api. Ceuk dewek teh Panca Braja. Dak. Curalit silaing teh kerepengan. Keun bae di jeblok oge abeh jiga. Keun bae dalam sabun. Silaing ka dewek kitu. Dewek kilat bajra silaing Panca Braja. Cebrod ka dewek kusak. Kekerepengan cing jiga. Ayeuna Allah pira ku panisung balik. Jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal. Kudu aya sabab. Sababna mah silaing kadupak, ngamek, atawa majeg. Kadupak atuh. Sok ayeuna siap. Nggak acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunane mun ka batur mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek. Nah, nepi kana hate teh euy. Lain ni wara deui teh nyaan ya. Ai kana wujud mah. Notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega. Kajabat sia teh nyeun pasal ka aing. Naon maksudna ngadupak ka aing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah, nepi ka tengah hampura ka aing. Hampura we sia kitu. Oh, aya hampura mah teh nya naon. Wah, teu cios deui wae. Otak nasi eta kabeh binanya euy. Hese dipake ngala duit ampun. Hese dibawa jadi barat. Tau ngahampura atuh moal prak mun belegug. Oh tengah hampura henteu. Nyaan bisa ngajak dulu teh ka aing. Paduli sa bapa aing mah deuleu. Eta bejakeun sa bapa nama. Ada mangana neungeuna nyaan ka aing. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajago kitu teh ka aing. Ya. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja. Kilat braja. Cetek Panca Braja. Kilat bajra deuleu. Nya asa teh rasakeun sia belajar. Kilat bajra. Ya. Allah. Tangke siling mah cing leuwih ti aing. Wah, memang karasa. Karasa ku kaula eta ajian, tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia baru kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok.